Assalamualaikum, perkenalkan nama Abdi Juliander Fadil di kelas 10 IPS 2. Judul dongeng Si Kabayan. Dina hiji poe si Kabayan lempang jeung anakna nu cikal bari mawa kuda leutik ku warna hideung. Si kuda dituntun ku anakna ditukangeun si Kabayan nu lempang bangun taya ka hariwang. Geus teuning kalem jeung tarumaminah bari hariringan heuleut sawastara lila. Si Kabayan nepi ka hiji lembur leutik. Pamprok jeung jelema. Jol hiji jalema ngaliwat bari narempokeun si Kabayan jeung anakna. Bari ngajebian maranehna ngomong, "Naha jelema teh aya ku bodo boga kuda tapi teu ditumpakan." Atuh si Kabayan nitah ka anakna supaya numpakeun kuda leutik eta. Si Kabayan lempang dihareup nuntun kuda. Heuleut sawastra lila, jol deui jelema ngomong bari ngajebian, "Dasar budak teu doraka numpakan kuda sorangan ari bapana lempang." Atuh si Kabayan ngomong deui ka anakna supaya turun. Gantian si Kabayan numpak kuda, anakna lempang dihareup nuntun kuda. Jol deui jelema ngomong bari ngajebian geuleuh, "Dasar kolot teu boga pikiran ngeunah numpak kuda sorangan." Bari anakna sinah leumpeng capeun. Nya atuh si Kabayan nintah anakna numpak kudana duaan jeung manehna. Ari jol deui parampok jeung jelema, manehna ngomong bari jebi, "Deuh karunya teuing eta kuda leutik ditumpakan ku duaan, berat atuh." Si Kabayan arau terus ngajak ka anakna keur turun tina kuda tuluy ngagondong si kuda ku duaan. Terus lempang deui bari carapeun ngagandong kuda. Jol jelema narompokeun bari seseurian, "Dasar jelema belegu, boga kuda lain ditumpakan kalakah digendong." Tuluy si Kabayan ngomong ka anakna, "Tah jang, ulah sok babari kapangaruhan ku omongan jelema. Da omongan jelema mah moal aya tungtungna."